Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, Subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dari mana ya? Masjid kakak. Lah, Alhamdulillahnya PRW masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sampai lah. Bos mana sobat? diajar ke Ustaz. Saya udah mau tarawih. Berapa? Udah pada bangun ayo kita berang. Iyalah. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih. Mak, cager mau, beta cager. Alhamdulillah. Ustaz. Bolang cager bolang. Syukur hari gitu mah. Carager bodak carager. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palura cager palura. Alhamdulillah Ustaz. Perwe cager perwe. Syukur cager mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bah cager bah. Ayo masjidnya. Alhamdulillah biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cager. Cager. Ustaz. Palura dimulai bae ya. Sama di Perwe. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Ayeuna engkos lebet sasi puasa bulan Ramadan. Wengi ayeuna oge urang ngintunkeun ngalaksanakeun taraweh anu kahiji. Seperti biasanya, anu tukang dagang besok mulai puasa ulah jualan dina beurang komo anu jualanna kadaharan. Si beta suuk si Maul dawet ulah jualan barang-barangnya mun arek burit nya barudak leutik tarawehna sing bener ulah loba heureuy taraweh soalna sabulan kaharep 30 kali nya. Bilal mulai. Sallu sholatan sunatan tarawih rakaataini jami'atur rahimakumullah. La ilaha illallah. Zat yang maha sifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarawih kahiji tos beres. Ulah poe isukan tarawih di kamar SD nya. Ayeuna niat serangan-serangan buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kita ngajak-ngajak? Iya tarawih kasep. Oh, tarawih. Asal. Alhamdulillahirobbilalamin. Palurah taraweh kahiji anu perdana lancar Ya, alhamdulillah. alhamdulillah Pak Ustaz. Mudah-mudahan sih besok oke lebih rame gitu. Amin Ustaz. amin. Balik ke mana Pak Ustaz? Teh ngecek barudak nu disaung aya teh ngaudegeun sabab. Barudak isukan teh geus mulai di puasa aduh. Pokona alhamdulillah pisan nyampe umur teh ka puasa tahun ayeuna. Ajib nama puasa pertama teh urang ngaliwat di sawah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cik si Ustaz ini dosa, sedosa. Kali-kali. Wah, si Ustaz dosa. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya jauh ngaran usah disebut naon sih. Biasa Pak Ustaz. Aduh. Tadi setaraweh saya ningali si Abdul. Oh, punten Pak Ustaz. Tadi teh teu ngiringan taraweh. Keongeun itu sebenarnya. Aduh, aing mah Temen hidup. nyudan Pak Ustaz asli. Pan taraweh teh 23 rakaat. Loba Pak Ustaz. Kami tuh bisa mau dipaksa. Pak Ustaz, hampura pisan Pak Ustaz. Pak Ustaz. Naon gitu. Bade nanya, Nah, ai sahur teh alusna teh jam baraha sih Pak Ustaz? lamun perihal sahur alusna sahur teh geus deket jeung subuh. Ulah jam 2 atau jam 3 eta waktuna masakna. Lamun misalnya sahur jam 2 atau jam 3 arek subuh lapar di kumaha. Oh, bener-bener Pak Ustaz. bener-bener. Intina alusna deket jeung subuh sahur mah nya. Deng eta cek si Ustaz. Jadi gini udah gentot jam berapa jam 2 atau jam 3. Oh, Misalnya usah rek tadarusan di kulon. Masya Allah, si Ustaz teh hebat. Ngertos, ayo hati-hati Pak Ustaz. Deng eta cek si Ustaz, eta teh ilmu ti si Ustaz. Mang.
Udang, itu si Abah yang si Mami ngada naik sahur. Ih, jam berapa emang enak? Jam 3. Cek si Ustad ge alus nama sahur teh deket kena subuh. Kayak udang gede deket kena subuh. Atuh heueuh. Don, teh si lampung kudangkeun nya. Oh, Abah tiara ka masjid. engke nyusul. Mang, ieu geus sajan subuh, Mang. Ih, emang udah ini udangkeun aing ieu pas sampe subuh. Pan teu nyaho meureun. Aing teh sahur. Cara rawat yo. Ini sepi. Nyari takjil buat buka puasa sambil ngabuburit. Aduh, ieu warga kamarana sarare sugan. Abung bulan puasa. Aduh, itu si Aa jualan naon yang mereka sepisan teh. Masya Allah. Eta si Neng ini genjreng pisan, euy. Tapi inget si Pak Ustad. Enak kita sebulan puasa. Arti dina puasa teh lain nahan lapar jeung haus hungkul. Nahan dina paningali urang, pangadengi urang, pangambuh urang, dina lalampah urang lempang. Ngomong misalnya aya nu meuli dawet ke awewe geulis moronyoy bodas dia teh mah. Meuli dawet ya, udah ditinggalikeun bangetna. Dipiceun banget maneh. Ieu pulangna 2000. Kitu piceun bangetna. Angke. Yalah, Mohon Neng. Bade meser. jualan apa? Jualan dawet Neng. Ada banyak rasa, ada vanila sama gula aren. Kalau rasa cinta buat milik ada gak? Aduh, gimana ya ini? Astagfirullahaladzim. Ini soal kunaon? Enggak ini Ustaz tadi. Saya pegang pipinya karena ada nyamuk. Allahu Akbar. Nah, udah kobe awewe. Alhamdulillah, ya puasa mimiti nih lancar kieu euy. Teu karasa geus sore deui ngabuburit heula kitu nya. Urang leuseuh heula ya di dieu. Beh genah hirup. Pit, udah sore nih. Mau bentar lagi buka puasa. Beli aja sana. Takjil. Emang Siti nggak masak? Siti lagi masak di dapur. Tapi sedikit. Jadi beli aja deh sebagian. Oh ya udah. Nyari takjil kemana lagi ya? Nyari kesana kesini nggak ada yang jual. Duh, haus gini bulan puasa. Minum seger jika namanya tadi. Maaf, Pak. Aduh, saha tanya nih moronyoy pisan euy. Astagfirullahaladzim. Enak. Mau nanya, yang jualan takjil di mana ya? Dari tadi Pipit nyari-nyari nggak ada yang jual. Oh, nu kitu mah awah loba di imah. Arek, Seriusan, Pak? serius. Ya udah Pipit mau beli lah. Oh, oke, kedeung ku abah pengnyokotkeun heula nya. Ya, Tong ka mana-mana ulah kabur. ya enggak lah, Pak. Siap, 87. Aduh, ayah. Lompatan tadi tuh kadia teh capek gini nya geus kolot deui komo. Minum heula ah. Genah jiga nama. Astagfirullahaladzim. Pan keur puasa ayeuna teh nya. Jadi ngeunah atuh nginum heula mah. Poho ieu lah eta mah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mana si Abah ya? Nggak dateng-dateng. Ini lama. Lamun gitu teh batal teh nya bieunya. Astagfirullahaladzim. Bieu si Neng teh hayang nu kieu. Kudu buru-buru deui atuh. Ukurannya
nya nengnya lami hilap biar abah teh malum ya tuh geus kolot. Ya udah deh, nggak apa-apa, Pak. Mana takjilnya? Ya neng ya. Hah? Mana takjilnya, Bah? Eta na kira sek dia loba kitu oge neng ah. Ini mah bukan takjil, ini mah tangkil, Abah.